Semang deui soal be sawahan loba sugan. Mang. Tang. Woi, mana tong? Biasa ulin. Panggil dia bajang dua tur, tapi sorangan nama geuning. Kamana anu saurangna? Nah, urang ge borang corona sugan di poe ge pagi-pagi. Corona. Atuh hayang teu benang ku corona kasawana make masker. Ulah naik motor teh make masker teh. Make masker. Poho deui mang eta. Kamarana mang geuning sarepi. Sarepi tong. Ting kamarana teh urang ka dieu teh nean rokok kana mah. Kamara di sampai rokok. Rokok mah di toko loba. Selama biasana sok loba nu keur garawe teh. Nean rokok gratis maksudna. Ih, emang mah. Gratis bae. Kesan unggal poe bae di sawah. Bukan teh boga sawah. Ya sih apa be karena budak-budak. Jangan sungsung. Bukan bae aya endogan. Di sarwana atuh kitu mah. Bang arti be kasaung cuman bae sungsung di ditu. Endogna sok loba. Ayo tuh ayo. Nam lah. Iya ya, duh anjir lungan. Tengah modalan acan. Coba gitu seket kira angis pagaweana. Aya jamak itu di bae. Untung rokok aing geus beak. Mir, nyana gawe diuk bae keneh. Sanggeus sugan. Tacan mang puguh ieu paculna duh. Kulak-kulak bae. Kada pageuh. Atuh minta dimodalan ka bos. Puguh ieu teh bos teh. Ngamodalan hanteu lah baru ngomongna bae. Guraheun bae sawah ablak-ablak ku pacul, ku beko kuduna ge. Emang mau di sawahan ieu mamang. Melak naon? Palawija we biasa teuing si bos melak naon. Si bos akan jatuh bos. Bubuing yang udur dia tadi nu nganteran, kopi geus abis tuh. Oing teh ka dieu teh kona mak nean rokok. Segala bae si mah geus kebiasaan. Eta si curut mimilu bae geuning mang, tumben sorangan. Pogo eta cenah naon sungsung. Sungsung, sungsung teh naon? Ya mah ya ulin di sawah bae teh nyawa sungsung acan. Sungsung teh sasajen, baheula mah ek panen teh kudu nyungsung. Oh, sajen. Ya sungsung teh ieu biasana mah sok aya endogan, bakakak. Terus sanguna sacomot. Lumayan bae tambah ngaganjal jeung beteung mah. Naon kitu sungsung teh mang? Aya sok aya handapeun tangkal gede naon eta? Sok loba sarua kitu tah. Sajen mun handapeun tangkalan mah zaman sok nyarupang. Oh, jang nyupang kitu teh. Tapi teh kurang sok mangi sok di daharan maulana. Kitu sasajen teh geus daharan bae. Terananya. Malah non ieu da juri ngomal beuki anu kitu mah. Teh zaman abe teh areling. Make nu kitu sagala yang kaya teh. Yang kaya mah usaha. Angge ka dieu teh keur usaha nean rokok, tapi datana geuning eueuh rokona. Ya, Mang. Telat mun tadi mah lohor ka dieuna. Eta si Amoy ngomong ka mana bae teh si Amoy? Teu sabaraha teh panggih-panggih. Jeung ieu mah jarang kontekan, teuing tah HP-na digadekeun ting kumaha. Si Amoy mah sok sagala dijual teu boga teh. Gua mangkat deui ka Taiwan teu. Teuing teh teu apal can panggih deui wing sabaraha poe ge. Ji, itu tuh Mang panjang bujurna nok Amoy teh. Nya geuning diomongkeun teh. Tuh norojol tuh. Boa rek ka dieu gua nyampur ka urang. Ka dieu ka mana dia tuh ka dieu Mang. Seret bae ka dieu. Amoy. Ade nok Amoy karena hari dia. Mangaran atuh hisadat Gusti ngagung teuing. Astagfirullah. Tak ada tuh, Udah kan. Dulu ya pedalah. Ngagung.
embol-embol. Nok amoy teh nuju sararibuk, nuju kumpul. Nok amoy teh aya paniatan erek mangkat deui ka Taiwan Mang Jack hir. Rek Taiwan deh Mang Kemeren LDR anjing atohirna. Duh. Terus pokoknya mah atuh syukur-syukur atohir bisa ngabantu nok amoy keur mangkat deui ka Taiwan atuh ngajual naon, ngajual mitoha, boh ngajual tawuran batur atuh ngajual onyong-onyong imah atuh atohir. Ieu ge pugu ge. Atohir ini keur ngerja ya di batur aya nu minta iya ta maculan jang palawija tapi da bosna tengah modalan iya pacul bege kuat komplek-komplek bunting mang melikeun. Mang Jaka atuh nginjem mah tuh tohir mah geus moal bisa diarep-arep Mang Jaka sugan aya tetendenan. Urang teu boga mah ye. Urang kada ge neangan rokok ya teh gratis. Salarwana nya si Tohir Codet nya Mas RM Jack. Baralangsa kabeh atuh iraha sararugihna aing mah teka beneran boga babaturan teh baralangsa kieu di saat nok amoy ayeuna keur hararese hayang mangkat ka Taiwan bege kuat ka kokoreh cok. Duh aing mah ngandalkeun saha atunya kira-kirana. Atuh da kumaha nok gue nama keur karieu lain urang bae nok nu susah teh nu balangsak teh. Sarua bae keur karieu ayeuna teh. Nya kitu nama Tohir nok amoy ge sugan bae ka Taiwan bisa deui di ditu ngajablay deui. Sugan bae di ditu bisa sugih deui. Udah sinok mah teu bosen-bosen kana ngajablay bae nok. Nok Ada kumaha? ai sinok keur naon teh di ditu kura-koreh naon? Ih disebutkeun nok amoy teh keur kumpul jang ongkos ka Taiwan kokoreh cok Tohir sugan wae atuh tadi ge di jalan nepi ka dieu. Serok 2 meter nimu 2 juta. 3 meter nimu deui 40 juta. Ieu teh kurang 12.000 ongkos teh Tohir. Urang teu boga sih moy he. Mun boga mah bener lah di bere. Mun aya mah ulahkeun 12.000, 12 juta ge dibere. Jangan bakal nya amoy mah. Jaba kumahanya ieu teh keur basa kamari meser tiket yang pesawat mangkat ka Taiwan teh di luhurna keur di lockdown mah. Oh no. Usah mangkat-mangkat ke Taiwan lah geus cicing be mending di lembur, Di lembur mah beki baralangsa ka Tohir keder nok amoy teh ayeuna hayang emam bege ngagerus cabe jeung uyah digalokeun kadang-kadang aya keusik di lamotan da saking ku eueudeungeun. Aing mah mararan itu cicingna dodong di dia pindah ka ditu kalangkeun. Sama aing diuk. Sok diuk mah lah. Hakan pisan ku aing geranya nih belegap-belegap beong kos gak kadang ngababuk. Diuk mah diuk. Ulah dihandap. Ieu budak sadi juga gedo galongan cacingan kieu. Oh, eta sisi 2 curut nu hiji teh ka mana? Orang sungsung kemana? Udah nyemanangan sungsung kali itu neangan di parapatan lampu merah olecet tuh loba tukang gorengan sungsung nakunya kenyot mun-munana tuh tukang gorenganna sakalian. Ruji dan bae. Ari keur nok amoy sakarat kitu ulah sok banget teh dijieun pikasar beuleum geura eta Mas RM Tohir banget teh haradean. Aing mah udah kudu kumaha beungeut geus sakieu ti Gusti Allah naik di hot nih. Lain kitu hate keur pararanas keur hararese hayang jajablog non hararese teh nempo beungetan maraneh teh aduh pak atuh dihadekeun bohonon atuh kira-kira teh bisa dihadekeun atuh waradahan beungeut teh Gusti. Atuh di parmak ka mana tuh beungeut urang ya? Bawa tuh ke bengkel les Bapak Agus di ditu sok ka dia bawa di permak RM atau hirnya nak kamu itu rumah seur dosa seur doraka sok ngajongklokeun ka Mang RM ka atau hir sok ngajejeleh bae ngaledek eta minta hampura bisi nok kamu janten mangkat ka Taiwan mah nya nya nok amat teh hampura mah kitu kieu ieu aek sinok mah sudah hampura. Atuh mun misalkan nok amoy boga salah hapunten soalna nok amoy mah cungurna jabra sok sagala digara sagala digayam sagala dijablog kamu lamun kana ngomong nya apal geus apal adat atau hieu ka nok amoy mah nya dihapunten moy lah nya Mang RM nya kepan sakedeung deui lebaran ongko hapunten di banyak dilakene Mang RM sakedeung di mah lebaran monyet sugan oh tong sok ngaracok wae coba saya can ulun teh sok ngaco sameme perpisahan ye jeung urang-urang di dieu nya tuang tatarucingan heula bisa teu tatarucingan teh nu kumaha sih Mang tebak-tebakan gitu gitu tebak-tebakan oh kata tikait non nya kata-kata gitu nya kata-kata gitulah kata-kata tebak-tebakan apal meureun nok amoy ge atuh cing sok Mang RM heula jeung si Tohir Codet teh sugan ke nok amoy bisa gitu contohan sok si Mang heula lah tong belengap-belengap teuing koeng bisa teh tong wadalkeun geura nah budak teh juga kudu kalongeun tarucingan aku masuk nya heula ya Mang endog naon teu bisa dihakan endog naon
Ndok mah kabeh bisa didahar. Ndok mana ngecor, ndok na ngecor. Lain. Ndok kebo. Lain. Saetik deui mang. Ndok dilag-lag ku naga. Lain. Naonnya? Aduh, kira naonnya. Ayo taluk, taluk. Taluk atuh Ndok Haji. sok naon cing. Naon emang na? Ndok. Ndok naon nya poho deui. Ih, sia disedot Nah, pisan ku aing bun-bunana gerahir. Orang kadaran Poho. bae aing kayak gitu mah. Poho. Apura tuh mang ah. Oh, benar-benar. Naon? Ndok kanyut. Kan tuh bisa dihakan begitu mah. Anu kitu mah lain hakan, anu kitu mah kenyotan. Kanjut teh kanjut embe. Munah hipu tidak boleh. Aya teh kanyut cimang mah bisa meureun dahar mah hayang dihakan hiji tuh kuno Aing kamoy beneran. kanjut embe hipu cenah siga boen geus teu keren ieu. Oh. Dibubuy teh dibubuy. Emang boleh dibubuy. Ai kitu mah nak amoy ge bisa atuh mah RM atau hir. Sok Sok, cing Cing, naon cing? Bagian nak amoyeun nya. Sok. Tebak. Nah, pendek, gede, bolotot, hidung pisan. Sama iya meureun orang negro. Buta, lain orang negro mah gelede, buta mah anggot badag. Naonnya? Cing naon ageng ke lamun bisa katebak ku nak amoy di servis. Munding hidung. Lain teh mah cendu. Teu urang teh apa lah naonnya? Ayo kitu teh. Naonnya? Taluk ta. Heula. Gajah. Lain. Iya. Non. Taluk lah. Otak barelet, otak Bisa, sok ngarakanan lauk teri kitu tah. Taluk. Taluk. Taluk Naon lah. cing? Mang jaga kerdahar ka pelag jengkol tah, keur mah hidung pendek leutik bolotot tah. Ah, jadi bisa kitu. Bisa anu Amoy, Apalan nak amoy bae, teh. apalan bae. Sok ge si Mang ayeuna aya teu, bisa teu. Ya nok amoy urang boga. Naon, Mang? Ya nok amoy. Naon sababna ye jalan kareta tengahna teh sok aya koralan teh. Atuh mih teu lengsang Geus meureun. lengsang nya. Lain atuh mah. Kan aya kareta mah rodana dina rel. Lamun Eta Poin, mah lam ah. Naon emang, lami Mang? teu dikoreh meong meureun. Lain taluk. taluk Naon lah. sok taluk lah. Atuh mun susu krom mah meureun kurang di daharan bae meureun. Si Mang aya bae. Abang cuma balangsa rel kareta bae jadi dengan sangu. Aya hiji deui urang mah. Naon? Daripada bising aya guludug manten tuh di lung mararendug sing kabentar guludug urangnya. Asa Mantap. Gurit teuing nya. Ya. Pokoknya mah bodas, gede ngagopepang bae teh udang-udang. Naon cing? ulah. Lain. Gede, bodas ngagopepang bae teh dek udang-udang. Beruang kutub. Lain. Jama kersare. Lain sampai aduh erek nempe iraha atuh. Ieu Taluk mah atuh nok, taluk lah. Taluk lah. taluk. Ya. Si Aji bule ka pelag taraje. Tuh jadi mayangan erek di udang. Amoy mah bisa bae. Nyadat atuh. Ayo Mang, da geus burit Mang, kita Allahu Akbar suang uih beba. Balah. Nok kamu yang sakantenan pamit bising janten ke Taiwannya. Nya lah. Pamit ke mana? Ih, nok kamu teh ayeuna sugan we dirompok teh geus aya anu ngawesel, aya anu ngiriman, atuh menang-menang bantuan ti desa rek biasa askin kerek di kilo dijual. Cina bae boga jeung tatambahan jeung kana ongkos ka Taiwannya. Nya sing jadi masing salamat bae mah kamoy. Mohon atunya sakantenan de pamit nok kamu Nah, nya. sok dah. Atuh. Hati-hati bae nya. Mohon. Yo Urang ke anderan meureun. Mohon. Tong, nya. Belengap-belengap teh bapak aja nya karunya ka bapak ka mama. Mohon. Ayo nok kamu ti payun nya Mang. Mon. Kade ta. Hati-hati nok bising jantan ke Taiwan mah. Mohon atohir ulah poho banget hadean nya kena kamu euy ti Taiwan lami bogoh. Nya. Mang Jaka banget ceseh Mang. Erek lah. Maka iya moto. Aing mah leeran ieu mah iki carana mah. Aduh aing mah. Bener si nok amoy teh ek mangkat-mangkat teh bener. Paingan di kamar ngomong ek mangkat cenah. Sugan teh si Siwo. Rak mah bener geuning rek mangkat tuh aing. Atuh ieu mah aing LDR-an ieu mah tahun kali panggil ge. Iya nih loh. Sia kalah-kalah edek.